wasurbuhu. Wasurbuhu jeung sunat nginum si mutawadi min fadli wudu'ihi tina cai palelewi urut wudu. Oh cai palelewi cai sesa wudu urang wudu menurut cai tarabiaki ya sesana eta teh sunat nya tas wudu teh minum cai wudu. Cai nu di dieu tuh. Cai nu di keran. Min fadli wudu'ihi tina cai leuwina tina wuduna. Cai sesa wudu. Soal cekole mah kieu cenah saperti wudu jangan make cai dina teko. Dikucuran ku teko sesana teh diinum. Kemudian cai urut wudu. Cai sesa urut wudu. Eta sunat diinum. Nah dalilna li habarin anna fihi syifa'an min kulli da'in. Karena di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dina cai sesa wudu teh aya ubar. Aya ubar. Hah? Turun ya namanya. Oh, jangan cerita. Ada gitu ya? Pernah. Tapi itu mah ada saya beri kali kurang wudu. Eta mah kitu mah surahna. Kumaha mulut ngebasuh kok. Kumaha mulut ngebasuh kok ditandeanana urut bodoh sih. Kami itu jangan nafsu ini. Jadi lain cai urut wudu min fadli wudu'ihi tina cai leuwihna tina wudu gitu. Tasawuf. Dina manaki Tuan Syabul Qadir panaya geuning dina makabaranya. Cek Syabul Qadir sasajama menginum cai madrasah kaula maka cager tina geuringna kerusum taun. Nah, kerusum taun di Baghdad jelema garering cek Syabul Qadir sing sajama menginum cai madrasah kaula maka cager geuringna. Mereuni eta. Da cai di madrasah meureun di masjid di mushola cai palagi wudu kan. Tentunya. Caina teu mahe jujukutanana cek Syabul Qadir san ngadar jujukutan di madrasah kaula maka cager geuringna. Jadi lamun ditarik ka kadinya rada nyambung oge gitu. Ya, lain masalahna semata-mata karamah Syabul Qadir. Ya emang dia ilmu fikih oge ieu tah. Ya sunat minum cai urut wudu. Karena di dinya aya ubar. Lain nungguan geuring heula lain. Ieu maksudna tas wudu teh lamun aya cai urut wudu sunat diinum gitu. Karena di dinya aya ubar. Mengandung obat eta cai. Daripada neangan cai ka paranormal kan kudu mayar panajem. Ya biasa cai wudu we. Nyeun bar kesorangan. Gitu. Nah, cai ka paranormal mah kudu make panajem. Ya, teu make amplop mah kumaha sih? Erak teh kana tuh. Mending wudu we. Caina jeung numpul kuduna. Aya setumpuk aya hadisna gitu. Wa yusanu rasu izarihi bihi ay intawahama husulam muqaddirin lahu. Jeung disunatkeun ari tas wudu teh kaprat kepret kana samping. Lamun boga sangka samping urang teh atawa jalan urang kotor. Gitu. Kadang-kadang urang lamun musim hujan pak kotor lah nya. Sok
samping kaceretan, celana baju kaceretan, teh lamun tas wudu urang sunat dikepretan gitu. Nah, tas sunat. Nya kilantaran di sisi mah gitu. Nah, urang lamun liaran make celana kotor, kurang mana teu salat, celana kotor aja. Aya kotor mau nunuk deun aja sebenarnya mah. Ieu celana cenah bising kaceretan aja tadi numpak motor di jalan musim hujan nyareret. Nah, lamun boga sangka gitu kepretan we. Kurang muntas dulu teh kaprat kepret kena pakaian ya gitu. Ada sunat. Dari ieu pengarana tawahum teh boga sangka goreng pakaian karena najis. Ya, tibang sangka doang. Ya, ari dumu katingali mah ieu tai sapi napal di calana kaceretannya, eta mah kudu dikubah. Eta mah lain sangkaan, eta mah yakin kudu dikubah aya hadisna gitu. Ieu mah lamun tibang sangka-sangka doang. Tibang sangka-sangka doang supaya ngelengitkeun tina was-was gitu kan. Nah, supaya teu was-was. Salat teh teu paruh cenah. Pak motor usum hujan kaceretan teh najis teh teu pakaian teh kaceretan ku batur tah. Kan jadi was-was nu teu mah salat teu eta teh kan. Da sieun aya najis sampal mah katempo henteu najis teh. Kitu nya. Eta gitu nya salat teh ngan taswuruna sunat dikepretan baju urang teh gitu dikepretan ku cai maksudna. Kama sadaro syehuna sakumaha nu geus dijelaskeun ku guru urang. Walayu malu Rasul sallallahu alaihi wasallam dijari jeung eta katerangan teh dihubungkeun kana kalakuan Kanjeng Nabi pernah ngepretan pakaianana ku cai urut wudu. Nyalam urang giliaran ge ya, giliaran jauh teu mawa salin. Nah, calana teh kanajisan. Seuseuh we. Meureun baseuh. Yang tegunan dia pakai basah mah. Anu teu meunang mah salat make pakaian najis, aya make pakaian basah mah tegunan naon. Urang di sawah ya, rek balik jauh ka lembur teh, geus juhur kagok balik, nya make pakaian di sawah, barulok hanya made diragasi. Babasahan. Salat make celana basah, kaos basah tegunan naon, nu penting mah cuci. Yang orang kan perbelaan teu salat kan. Belaan teu salat kan. Guna mah teu salat calanana najis ya gitu kan. Barelok ya belaan teu salat kan. Kalau suseuh we, kumbah we teu naon salat make pakaian anu baseuh nu penting mah cuci. Warokatani pada wudu'i yang disunatkeun salat sunat 2 rakaat sabada beres wudu. Sabada beres wudu, di orang nyebutna salat sunat syukur wudu. Nyebutna teh orang cenah moal syukur wudu arek usul sunat wudu mangga penting nama salat sunat 2 rakaat sabada wudu. Ae biha sutun sabanilahi urfan. Ya, ieu 2 rakaat teh sakira-kira dinisbatkeun karena wudu artinya sholat sunat 2 rakaat setelah wudu artinya sholat sunat 2 rakaat semata-mata pada tas wudu gitu. Tayi waktu nate fatafutani bitulil fasli urfan. Seet waktu sholat sunat wudu kusabab lila teuing pisah antara wudu jeung sholat. Kena saya lila cek adat gitu. Cek adat ya cek kebiasaan orang 5 menit 10 menit gitu kan. Ada ngarokok berapa menit sih ngarokok? Emang 15 menit. 10 menit kan ya. Kalau ai ngarokok teh masuk dia pakai ukuran waktu imsak ya. Di imsak subuh teh cenah ngarokok sabatang 10 menit kan. Alal wajah menurut kaul anu boga wajah. Tapi wa inda badin fil irad
menurut sebagian ulama seepna waktu sholat sunat wudu teh nyaeta ku sabab dina hate henteu boga niat arek sholat teh. Tas wudu teh kai mah make pakaian emang nang ya udah niat rek sholat sunat wudu nya geus tama bea. Teu kudu nungguan di waktu geus bea. Nah, kumaha sih jaman teu niat mah. Diagean waktu ge anu eta teu niat moal ya. Da judulkeun teu niat itu sebagian ulama. Wa badin dijapakil adoi menurut sebagian ulama seepna waktu sholat wudu teh di mana-mana ayeuna cai urut-urut geus garing. Nah, orang diheulakan diceritakan sunat lamun tas wudu teh tong dilap lamun teu aya uzur mah. Ya. Sina baseuh. Nah, eta baseuh teh cek sebagian ulama bisa ngajadikeun ukuran. Salagi ayeuna anggota wudu baseuh mah sanajan geus 5 menit 10 menit ya aya keneh waktu sholat wudu teh. Lamun geus garing mah cenah entah saya. Wakila bil hadas aya ge menyebutkeun seepna waktu sholat wudu teh nyaeta kusabab boga hadas, kusabab batal wudu. Paling sakai kan gini. Aya salat Jumat jelema aya salat Jumat sakain datang teh salat 4 rakaat kan. Datang ke masjid teh salat 4 rakaat. Ditanya teh salat naon? Anu 2 rakaat mah salat sunat tahiyat masjid. Anu 2 rakaat deui salat sunat syukur wudu gitu ya. Nah, ieu meureun nya berpegang ka ieu ya. Karena cek sebagian kaum, cek sebagian pendapat seepna waktu sholat sunat syukur wudu teh di mana-mana batal wudu. Jadi can batal wudu mah aya keneh waktu terus sholat sunat syukur wudu. Kan aya takaman anu posting di TikTok. Iya. Pertanyaan teh, lamun urang aya ka masjid nya salat sunat tahiyat masjid apa salat sunat syukur wudu gitu. Jawabna teh sakali salat 2 rakaat meunang kedua niat. Gitu tah. Salatna 2 rakaat niatna 2. Di komen eta kumaha usolina mah kayak gitu. Nah, kayak salat digabungkeun kan, salat niatna 2. Kumaha usolina? Gak kan ya? Di parupunan ge soalnya anu digabung-gabung apa? Nah, aya ge kieu meureun. Ari salat tahiyat masjid teh salat penghormatan ka masjid. Sanajan teu make usolli sunat tahiyat masjid sanajan teu kitu, asalkan ka masjid salat we, rek salat sunat, rek salat fardu sameme diuk, maka ganjaran tahiyat masjid meunang. Gitu. Jadi lamun rek mempersingkat dina salat tahiyat masjid jeung syukur wudu, maka orang salat sunat syukur wudu. Salat wuduna beunang, ganjaran tahiyat masjid oge beunang gitu. Karena ari ka masjid mah patokanana sameme diuk teh titah salat sebagai penghormatan. Salat lama eta lamun urang dina bab salat Jumat ya lamun urang dina salat Jumat nya jol ka masjid teh patut keur maca khutbah urang kumaha eta maka tetap disunatkeun salat sunat 2 rakaat dengan singkat gitu. Lamun ayeuna urang kagok waktu arek salat sunat teh geus qomat ulah diuk tungguan teh langsung salat gitu. Karena eta ada badapan ke masjid teh datang di mimitian ku salat saneun diuk. Kumaha kabur diuknya geus kabur diuk mah bea waktu kesempatan salat sunat tahiyat masjid. Lagi teh jadi sebenarnya kalau salat sunat anu niatna digabung-gabung ya. Eta mah teh di mana suratna gitu nya. Da urang can manggi ieu soal anu digabung-gabung mah
kan dina pembahasan sholat sunat tahiyat masjid nya. Dina sholat sunat tahiyat masjid eta menang sholat sunat niat sejen penting nama sholat sunat, maka secara otomatis ganjaran sholat tahiyat masjid oge beunang. Tahiyat sunatnya tas wudu teh urang sholat sunat 2 rakaat, urang nyebutna biasana usali sunata syukril wudu, sholat sunat syukur wudu. Orang mau memakai syukur orang ada langsung usali sunatal wudu ya mangga. Penting nama 2 rakaat. Lain baju mah wae atau setiap rek wudu gitu maksudnya. Setiap tas wudu eta sunah salat gitu. Lain kada baju mah wae. Wa yaqra'u nafan fi awali rakaati ba'da Fatihah walau annahu izalamu anfusahum ila rahima wa bisaniyati wa may ya'masu an ayadim nafsu ila rahima. Jeung dina tata cara salat sunat wudu teh disunatkeun sabada Fatihah dina rakaat kahiji suratna maca ayat walau annahum izzalamu anfusahum nabikeun ka tungtung ayat nyata lapan rohimah. Dina rakaat kadua maca surat atau nabi ayat wa maya masuan ayatin nafsahu ila rohimah nabi ka lapan rohimah. Iya lamun apal baca ada judul lagi wa yaqra'un nadban maca pada hukumna sunat. Orang macana teu apal tu ayat eta mah nya surat sajanan babarinya. Dari patokan maca surat dina salat mah nya mata yasaro bacalah ayat-ayat anu gampang anu urang bisa bari bener tajwidna gitu. Daya itu bener tajwidna masalahnya maca surat oge tetep batal kana salat. Faidatun ya faidah. Ya rumu atau tahuru bil musabali li syurbi hukumna haram. Wudu make cai anu disadiakeun sakeun minum. Lamun aya nu ke Mekah di jalan sok ditunda cai kan ya. Nah, iya nu boga imah keur ka Mekah sok ditunda cai hareupeun imah sisi jalan. Baheula mah zaman nginum di teko di kendi, ditendeunan teko di payungan gitu nya. Ditendeunan gentong di payungan. Aya nama zaman air kemasan, ditendeunan cai gilasan, ditendeunan galon gitu di payungan. Eta cai sakeun minum, tuluy dipake wudu. Nyalain wudu wae. Karena mah susuci wae. Arek wudu tah susuci tina hadas, arek cewok tah susuci tina najis, eta haram. Ya. Nah, jadi lamun urang susuci tina hadas ataupun tina najis, make cai nu disadiakeun sakeun minum eta hukumna haram. Ai susucina mah sah, kan hukumna haram itu. Karena menyalahgunakan kakuduanana. Nah, batur mah meres teh sakeun minum. Lain sakeun bersih, nah gitu. Nyadiakeun sate batur mah sakeun minum, lain sakeun wudu, lain sakeun cewek gitu. Jadi haram. Jadi ari suci nama, ari suci nama baik wuduna, ceweknya ya tetap sah ngan pada hukumna haram. Lamun di Mekah kan di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, eta di jero masjid teh aya galon. Nya aya galon kesina cai jam-jam khusus nyadiakeun keur minum. Orang aja nah ngawadahan di botol aqua, dapan biasana teh jaman teh setara lepas di botol aqua kan. Emang aja mun balik ke hotel teh mawa cai tidinya gitu, dia keur minum di hotel. Geus ngalaca dina botol teh nang ngawadahan dina galon. Ya, barang ke tengah-tengah tawaf teh batal wuduna. Air kacai kan jauh. Ai cenah dina botol, pake wudu eta. Eta hukumna haram. Sabab wudu make cai anu disadiakeun sager minum. Anapun hukum wuduna mah tetep sah ngan beda pagaweana haram. Karena
karena menyalahgunakan kakuduanan. Jadi orang mah loba cai sih orang. Ya, dia enggak kayak pulang di mana loba cai orang. Kadang-kadang ya bari yang teraga masih dia ngisi makan enggak masih di masjid loba cai kan gitu nya. Kadang-kadang teraga masih di orang listrik palu di macam aja loba cai. Kadang-kadang ngisi makan masih kan. Teraga masjid ini biasanya gitu. Kalau ngisi doang. Gitu ya. Karena ari nginum mah itu bisa digantian. Ya. Ari suci mah kan bisa. Ari kudu eueuh cai bisa diganti ku tayamum. Ari cewek eueuh cai bisa diganti ku batu. Ya ku tisu aya malah. Ya. Dan numpak pesawat oge di awang-awang nepi henteu cewek dielap mah ke tisu. Bisa digantian, tapi kan lamun minum mah teu bisa diganti ku nu sejen. Kitu nya. Cairna saeutik ieu. Ieu khusus keur nginum, ulah dipake keur nu sejen. Karena lamun jelema teu nginum bahaya, teu bisa diganti minum mah gantianana. Sanajan di tengah laut, di tengah cai kan ya. Cai laut lain cai jeung minum. Sanajan aya nu loba cai nya cai laut ngaranna da lain jeung nginum cai laut mah. Kamu nginum cai laut mah kagak tambah haus kan. Ya, jadi sanajan di tengah laut oge lamun aya cai tawar khusus keur nginum ya pertama pake nginum we. Dari wudu mah cai laut mah bisa diganti ku saja. Tah kitu nya jadi anu haram teh pagaweanana ari hukum ibadahna mah tetep sah. Wa kadza bimain juhilah haluhu nyakitu deui haram make cai keur susuci baik tayana susuci tina wudu atanapi tina najis. Make cai anu teu jelas kakuduanana. Ieu cai teh saker nginum apa saker nu sejen tah teu jelas. Ya. Eta oge menurut kaul nu boga wajamah, menurut kaul mutamarna sarwajana haram. Wa kadza hamlu syai'in min musabah ila ghairi mahalihi nyakitu deui. Haram jananya. Haram mawa sesuatu mawa cai anu disadiakeun saker nginum dibawa ka lain tempatna. Gitu nya. Kita teh nginum di dinya. Kumaha lamun dibawa di wadahan. Aya tulisananya. Wakada haram sih orang. Haram. Ieu sadakan jamaah haji, jamaah umroh geus kebiasaan kitu eta. Lamun ka Masjid Nabawi, ka Masjidil Haram, sok ngawadahan cai dina galon diasupkeun karena botol aqua dibabari ka hotel. Dengan eta mah teuing tah sanajan diteuneun di dieu oge sabab ku polisi ge tara dicaram sih. Lamun urang ngawadahan teh kitu ku polisi ge tara dicaram. Dan lamun jelas bener-bener eta saker nginum mah teu meunang dibawa oge cenah. Nginum we di orangnya kan lamun ditawaran ya batur keur ngalah rambutan kamana mang ka dieu nyi pangalat teh jangan ngasaan rambutan meunang ge ngasaan aya ngajingjing balik mah ulah ya ngasaan make resek cek nubuana teh aya ngit lagi ngasaan kan make resek dengan mau balik ongkos eta teh teu meunang. Jadi lamun titah dahar di dinya nya dahar we di dinya gitu. Ulah sok mamawa resek di esian. Wa yaktasir jam ngaringkes jaman nu boga wudu, ngaringkesna maksudna mempercepat wudu. Ay mutawadiun hatman
bari mempercepat wudu teh hukumna wajib. Kumaha mempercepat teh? Alat goslin aw masin wajibin. Anu biasana wudu teh lamun jeung sunat-sunat mah kan loba. Ketemu ngingsrep cai, kokocok nya kokosok, kokocok, ketemu ngingsrep cai. Umba banget, lengan, sirah, celik, 2 suku. Tilu kali deui. Tah eta teh cenah sakuduna mah wudu teh dipercepat. Lidoi ki waktin karena sempitna waktu. Jadi lamun urang ayeuna waktu salat geus mepet ya. Orang lamun wudu biasanya kan minimal kurang lebih 5 menit lah wudu teh. Lamun jeung kieu mah kuat 15 menit kan. Wudu doang 5 menit. Ayeuna salat asar teh jam berapa? Jam 3.23 nya, udah sama. Jam 3.23 asar. Kurang kan salat lohor ya. Sedangkan itu jam 3 nya lewat 15. Kemudian deui asar. Maka eta orang wudu teh wajib dipersingkat. Ulah ngalaksanakeun pasunatan sababna sabab salat dina jero waktu hukumna wajib. Ai sunat wudu mah hukumna sunat. Nah, kade ulah mudah-mudah sunat ayeuna nu wajib tinggalan. Utak urang dina wudu teh kudu apal mana fardu wudu, mana sunat wudu. Nalika aya waktu terdarurat urang bisa wudu teh ngagawean anu wajibna wungkul, membabeunget, yang balengan, ngusap sirah jeung 2 suku, jeung cukup sakali. Pala yajuju maka teu meunang taslisun 3 kali. Wala ityanu sairi sunani jeung teu meunang ngalakonan pirang-pirang pasunatan wudu. Lamun waktu salat geus sempit. An idroki sholati kuliha tina manggihan salat sakabehna rakaat bihi dina waktu. Kama soroha bil Bugawi sakumaha nu geus diterangkeun ku Imam Bugawi wa ghairu jeung musajana wa tabi'ul mutahhirun jeung pendapat Imam Bugawi teh diikuti dituturkeun ku ulama-ulama mutahhirun. Jadi hari salat kan hari abdalna salat mah dina awal waktu kan, karena salat eta kan kabagi waktuna minimal kabagi 3. Awal waktu, tengah waktu jeung akhir waktu. Lamun urang salat dina awal waktu meunang rahmat Allah. Lamun urang salat dina tengah waktu meunang ridho Allah. Lamun urang salat di akhir waktu meunang panghampura Allah. Kan akhir ge ulah nepikeun ka beat, ulah ka beat gitu. Tetep kudu jero waktu. Sabenerna ansor aya nu nafsirkeun kieu nya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Fawailul lil musallin cilaka jelema nu salat. Nu salat ge cilaka. Nu salat ge cilaka penting aing cenah lah. Kapalang cilaka jadi teu salat nu nama. Cilaka jelema nu salat. Nu salatna kumaha? Alladzina hum an salatihim sahun. Jelema nu salatna teh bari poho. Bari poho teh kumaha? Didinya lolobana salatna ngalamun. Salatna teu khusyuk. Tah dina tafsirna mah sahun teh jelema salat di luar waktu. Itu. Dari dina mazhab Imam Syafi'i mah khusyuk mah lain kasumuna rukun salat kan. Intinya lain kasumuna rukun salat. Jadi anu cilaka mah jelema salat di luar waktu. Padahal mah waktu salat teh wujuban muasaan, waktu salat teh kewajiban anu laluasa. Lohor kan sekitar 3 jam. Maghrib 70 menit. Anggap bisa mah Mas. Berapa jam bisa pas subuh? Gila kan.
leluasa waktu sholat. Itu jadi ada maksud jelema nu sholat cilaka teh jelema nu sholatna di luar waktu, lain anu sholat ngalamun aja. Nah, ngalamun gimana kene sholat daripada ngalamun teu sholat, mending kene sholat bari ngalamun daripada ngalamun baru teu sholat gitu. Ya telo karena kitu batur nerangkeun anu cilaka teh jelema nu sholat ngalamun daripada mas husumah lain termasuk kana rukun sholat. Artinya jelema sanajan teu khusyuk oge ya sholat mah sah wae. Da khusyuk teh kan harares ya anu loba pikiran makan. Lakin tetapi Imam Bukhari mere fatwa cenah. Tadi cenah kitu, nah gitu teh. Kudu mempersingkat karena wudu. Bari hukumna wajib lamun sakirana waktu sholatna geus sempit. Tetapi cenah Imam Bukhari mere fatwa dina kitab Fawati Sholat. Lau akmala sunanaha lamun jalma ayeuna nyampurnakeun kana sunah-sunah sholat. Kumaha gambaranana di ayat ieu kaya ninja mangalakona sunah sholat walan yudrik rakaatan jeung teu meunang saraka-sarakaatan geus biak waktu. Ya, waqad yuqraqu yang terkadang dibedakeun bianahu kalawan sanyana musolli sama dina masalah ieu mah istagola eta katungkul bi maksudi ku maksud. Pakana maka bukti kama aya barang lau mada lamun majang si jama fil qiraati dina bacaan. Cek Imam Bukhari kieu cenah. Lamun ayeuna waktu salat geus mepet maka wudu wajib dipersingkat. Tapi cenah kieu dina fatwa dina kitab Musajen, dina kitab Fawati Sholat. Lamun jalma sholat teh waktuna geus mepet. Tuluy dina waktu sholat ngalaksanakeun sunah sholat. Nepikeun ka ayeuna waktu teh kaburu beak. Kitu cenah. Seperti kieu. Samenit deui ge asar. Karaku sholli fardo juhri arba rakaatin Allahu akbar. Allahu akbar doa iftitah. Iftitah bukan sunat. Karena kerek maca Fatihah nya geus Allahu akbar asar. Can sarakat rakaat acan salat zuhur geus biak waktuna. Ku sabab manehna sibuk ku maca sunat. Gitu cenah. Ya, tah ieu teh cek Imam Bukhari aya model kitu mah meunang. Salat model kitu mah kitu nya. Salat model kitu mah meunang. Nah sababna sabab manehna geus aya di jero salat. Gitu nya. Tah ieu teh waqad yuqra'u bi anna ulah disarwakeun jeung hukum masalah wudu. Daya wudu mah pancan sholat, karak-karak sholat. Jadi lamun waktu geus mepet, semenit deui ya. Kagok podo unah, tetep sunat. Ya. Waktu semenit deui biak waktu teh sholat urang teh. Walaupun teu manang sarakaat rakaat acan ya sholat. Urang eta termasuk sholat masih kene dina waktuna. Dari pan urang sok ieu. Ya kagoknya biasanya sekalian kodo eta teh doraka sebenarnya mah. Ya. Ninggalkeun salat tina waktuna walaupun rek dikorban termasuk dosa gede. Termasuk dosa gede ninggalkeun salat teh. Ninggalkeun salat tina waktuna teh sanajan dikorban oge. Jadi sanajan waktuna geus mepet dina bab salat terus. Sakumaha kabagianna. Karena pikeun ka ayeuna biak waktuna teh usah bacana panjang. Tas maca surat, tas maca Fatihah teh, maca surat anu panjang teh keur maca surat kene geus biak waktu. Eta teh naon artina masih kena termasuk dina adaan salat. Ama salat Jumat kan ya. Salat Jumat.
sholat Jumat patokanana orang paling telat sebelum salam imam. Sebelum salam imam. Lamun urang ayeuna jual ka masjid anu sholat Jumat teh keur tahiyat akhir. Urang teh entong ngarasa tinggalan ngilu we sholat. Bari niatan ya sholat Jumat. Ya. Bari niatan ya sholat Jumat. Usali fardhu Jumati rakaataini. Nah, setelah ayeuna orang niat sholat Jumat, tuluy ngilu tahiyat awal, tuluy ngilu tahiyat akhir, imam salam urang hudang. Bara rakaat urang hudangna 4 rakaat. Ieu teh bahasana manaon kita Fadlul Mimbar kayak dina bab sholat Jumat. Jadi niatan siat sholat Jumat, praktekna sholat zuhur. Niatan niat sholat Jumat, praktekna sholat zuhur. Itu sababna karena hari Jumatan orang wajib berjamaah minimal 1 rakaat. Ieu mah pun teu kabagian 1 rakaat aja. Nah, lamun urang jauh ka masjid, imam rakaat kadua, kabagian urang 1 rakaat, tinggal 1 rakaat teh nambahna. Karena wajib berjamaah dina sholat Jumat mah 1 rakaat. Tapi lamun teu kabagian 1 rakaat aja, maka orang niat sholat Jumat, praktekna sholat zuhur. Gitu. Jadi ulah tinggal nah Jumatan teh baik dia weh kalahkan orang lah gitu nya sholat teh gitu. Jadi walaupun tertinggal ya ayakeun carana ieu mah urang lemere make kana ilmu gitu dari di lembur mah boro-boro kitu sih kadang-kadang ngadang ieu teh Jumatan keberangan yang geus adan keberangan yang geus adan gitu padahal mah salagi imam can salamah gitu. Selagi imam can salamah aya keneh waktu keur ngiluan sholat Jumat. Wa aqilati ma'in wallahu